ai santri mah gagah mun keur teu boga duit ke loba bae jalan. Aya santri kakarek istiqomah jol aya jelema minta tulung urang ulah ngomong teu bisa, bisa bae teu bisa ge. Nu penting menang rokok urusana. Isuk-isuk aya bapak-bapak datang kanu kiai, kiaina anyar keneh ngarokok ke kawalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jegi enaun. Waduh, abah keur penting ngimpi. Ngimpi naon bah? Ngimpi dicekek ku bapak kolot. Ah, dirinya orang kudu gagah jadi kiai. Oh, eta lamun dicekek ku bapak kolot gitu, eta kudu jarah bah. Oh, kudu jarahnya, kudu jarah. Pan teu bisa jarahna jeung abdi dianter. Tah. Oh, hayu ja bisa dicekek deui ke heula. Jarah kabagi 3. Jarah kabagi 3. Karak manggih cenah kula mah. Ieu mah tahun 2014. Jarah kabagi 3. Maksudna kumaha? Aya paket murah. Tah, makana kudu pinter ya. Aya paket sedang, terus aya paket mahal. Duh, nya kikituan nya nek mana hop mangga tah mah. Lamun paket murah nu kumaha? Paket murah mah tuh hadoratna ge pendek. Atuh paket murah ngaranna ge Yasin sapotong. Oh, sapotong. Atuh ngaranna ge paket murah. Terus kulhu hiji. Dikir 12. Aduh, paket murah. Mun paket sedang Yasina tamat. Mun paket sedang kulhu 3. Puji sedang. Tawasul lumayan. Mun paket mahal Yasin 3 kali. Ngaranna ge paket atuh mahal. Terus dikir panjang, tawasul lekoh, doa panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngajawaban salam sing kasurupan, amin. Daek ibu kasurupan, daek bapak kasurupan, daek ibu embung, daek embung. Lain kasurupan ku bobongkong, lain kasurupan ku jurig, lain kasurupan ku dedemit, tapi kasurupan ku rahmat Allah subhanahu. Lamun rahmat Allah geus nyurup di hiji manusia, lamun rahmat Allah geus entep di hiji manusia, lamun rahmat Allah geus istiqamah di hiji manusia, yakin jeung pasti eta manusia akan selalu taat dan ibadah kepada Allah subhanahu. Daek ini tadi membung ya. Alhamdulillahillazi azza jalaluhu fala tudrikuhul awham al-wahidil hakimil alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul manu bini'amil jisam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatalil anam. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram, amma ba'du. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Shadaqallah. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Wa qala Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ghazali At-Tusi, ida waqa'a minka zanbun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqomati ma'a rabbika faqad yakunu zalika akhira zanbin kudiro alaika. Wa qala aidan kun taliban lil istiqamah wa la takun taliban lil karamah. Hadratil mukarram wal muhtaram, kasepuh sim abdi, guru sim abdi anu ti Cipecang, Abah Haji Arsadi, anu parantos kenging kamuliaan ti Allah. Mugi-mugi ditambah-tambah kamuliaan sarang ditambah-tambah kabarokahan. Tehilap kakasepuhan setempat anu tadi parantos mingpin tawasul, anu tadi parantos mingpin doa, anu hapunten teu bisa disebatkeun namina satu persatu. Mugi-mugi para sepuh sadayana, para guru sadayana sing ditambih-tambih ilmu manfaat tur barokah, amin. Para aparatur pemerintah, lurah, RT, oge para penitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasadayana jamaah nu hadir dina ieu panempatan oge teristimewa kanu parantos ngatur kana ieu waktu sadayana mudah-mudahan sing ditambih-tambih kamuliaan sarang ditambih-tambih kabarokahan, amin ya Allah ya Rabbal. Palurahna aya alhamdulillah. Aya salam kanggo palurah cirerencangan anu di Gunung Kencana. Tadi rek ngiring sareng abdi Pak Anton polisi rek ngiring tadi. Salam cenah ka palurah. Kenal cenah salam lurah di Wanasalam. Seraya marilah kita panjatkan puji syukur ka Allah anu parantos ngumpulkeun ka urang sadaya, parantos ngahijikeun ka urang sadaya dina ieu tempat anu sangat mulia mungguh Allah, dina raraga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mudah-mudahan dikucurkeun ka junjunan urang yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para sahabatna, ka para keluargana, tabiin wa tabiat rahmat sinareng magfirah, mugi-mugi dikucurkeun ka urang sadaya, amin ya Allah ya Rabbal. Hoyong di aku keluarga Rasul, hoyong hoyong disalametkeun kin di poe kiamat ku Kangjeng Rasul, hoyong. Lapad ali ngagaduhan dua makna, hiji makna qarib, dua makna baid. Lamun hiji lapad ngagaduhan dua makna, ulama punya pendapat lapad tersebut termasuk kana bade tauriah
aya keluarga qarib, aya keluarga baid. Ngan nu dimaksud dina ali di dieu kullu mukminin walau asyan, sanajan jalma tukang maksiat, sanajan jalma tukang doraka, tetap orang diaku sebagai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan orang sadaya wih tina ieu panampatan dituturkeun di payungan ku syafaat, dituturkeun ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Rek naros ieu hoyong nepi ka jam baraha ibu? Subuh? Waduh, sabaraha ibu? Jam 11. Nu disampaikan ku sim abdi moal seueur, nu disampaikan mudah-mudahan sing asum kana makom natijah jeung samroh. Apal ibu kana makom natijah jeung samroh? Moal datang ngaji mantek mani tapi teuing jadi kiparatos amin. Kunaon anu mantak disampaikan mudah, kunaon anu mantak nu disampaikan kudu nincak kana makom natijah jeung samroh. Sebab loba anu ceramah di awal dugikeun ke akhir tidak menghasilkan natijah jeung samroh, maka kaasup kana istad goer balik bakal dituntut jaga di poe kiamat. Nauzubillahi min. Nu kahiji anu bade disampaikan adalah doa. Anu kadua asbab biriwayat, anu katilu adalah hikmah. Kunaon cenah makana kudu ngadoa heula, mending langsung cacahan, mending langsung dakwah, mending langsung ceramah. Lantaran beberapa sejarah yang menceritakan dakwah Rasul, ketika Rasul berdakwah, ketika Rasul menyampaikan hukum terhadap umat, Rasul pun sok ngadoa. Lamun kula ngadoa dulur ngadoa dina bab fikih disebutna itba lil fuqaha. Sahanu pertama kurang kudu didoakeun nu kagungan ieu tempat, yakni para penitia Maulid Nabi besar Muhammad, nu ngumpulkeun ka para ulama, ngumpulkeun ka para ajengan, seolah-olah ieu gambaran di dalah tamsiliyah anu insyaallah fa mudah-mudahan urang sadayana dikempelkeun kembali babarengan dina sorgana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan orang kampung Jaringau, mudah-mudahan sadayana orang kampung Jaringau anu keur ngayakeun peringatan Maulid Nabi sing disafaatan ku Kangjeng Rasul. Amin. Nu urunana leutik sapaatan be amin. Nu gede sapaatan amin. Ngeun lampuna beda aya 100.000 mah pasti 5 watt. Lamun urun 500.000 atau lampu Philip atau kuma urunan ngeniat ikhlas mah insyaallah bakal ageng. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngadoa. Sebab lamun aya manusia ngomongkeun geus teu butuh ku doa, geus kula mah moal kudu ngadoa, eta termasuk jalma sombong di hadapan Allah. Sebab ulah-ulah pangkatna ajengan, ulah-ulah pangkatna kiai, hatta para rasul pun titah ngadoa ku Allah. Buka sejarah kalian asbab riwayat. Manusia yang pertama Allah ciptakan Kangjeng Nabi Adam. Cicing di alam surga Kangjeng Nabi Adam membikin satu kesalahan, diusir ke Allah di alam surga. Cilik Kangjeng Nabi Adam selama 40 tahun. Cek Allah, hai Adam, lamun hayang kembali kepercayaan aing Kangjeng Adam, kami nitipkeun doana lewat anjeun Adam. Bacaku anjeun Adam, dibacaku Kangjeng Nabi Adam, bacaku urang sasarengan. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna minal khasirin. Doa saha eta? Osok dibaca eta ku urang mun keur teu boga duit meureunnya. Ulah-ulah Kangjeng Nabi Adam, Nabi urang anu mulia pangkatna Imamul Anbiya Sayyidul Mursalin, bahkan baginda Rasul sudah dijamin masuk surga, tetap Kangjeng Rasul titah ngadoa, hei Muhammad, kami nitipkeun doana lewat anjeun Muhammad supaya umat anjeun jadi umat tawasaton, berkah dunia akhirat. Bacaku anjeun Muhammad, baca kurang sasarengan, Rabbana atina fid dunya wa fil
wakina osok eta ibu osok ngadoa osok hoyong asup sorga sok nawaran ka salaki wa Allah sok ieu teh malam Jumat weuy barade ieu osok itu telok hayang asup sorga hayang siap ngaminan didoakeun ku abdi siap ngaminan mudah-mudahan asup sorga amin aminan ya. Aduh ibu-ibu calon ahli surga kurang kompak tadi cenah siap ngaminan amin siap. Aduh ibu-ibu calon ahli surga salakina dan sinya tambah cinta mugi Gusti kersa maparinan rahmat mun salaki ibu famajikana apa hah ndung aya nu ndung di dieu mah amin anu kaduhung aya deui kakarak mah ieu mah amin kaduhung ih tadi siap cenah yaduh ibu osok ngadoa osok dina sarah hikam lamun ngadoa hayang diijabah doana ulah asal bae kudu ngahormat ngan Allah mawelas asih sanajan ngadoa tetep sok diijabah cenah kula maka ngadoana sok bahasa Sunda endah ngadoa bahasa Sunda tengah peuting hayang loba duit nung capek Gusti pokona mah ieu mah kieu bae Gusti ulah loba ka dieu ka ditu ih cek Allah atuh dia nu ka dieu ka ditu bae ieu mah kula mah hayang ucang-ucangan tapi meunangan duit Allah ulas asih diijabah ku Allah ting cek Allah jadi tukang jahit atuh aya kitu nu ngajahit diuk Allah tukang jahit mah kabeh ucangan menang saminggu capek Gusti capek jadi tukang jahit mah datang ke jam 12 imah ngadoa deui hayang ngagebeg bae di pasar tapi meunangan duit Allah ulas asih diijabah ku Allah tring cek Allah jadi tukang sate atuh pan ngagebeg bae tukang sate mah kieu beungeun panas akhirna ngatilu kalian doa ieu tilu ceuk manehna pokona mah Gusti capek jadi tukang sate mah ieu mah hayang diuk bae Gusti wayahna pangijabahkeun ieu doa anu terakhir diuk ngahareupan meja tapi loba nu nganteuran duit Allah ulas asih diijabah ku Allah ting cek Allah jadi tukang jaga WC atuh pan tukang jaga WC mah diuk bae ngahareupan meja ngeun nasibna mun eueuh nu ngising bangkrut anakna jam genep hayang jajan nu ngising can aya engke beceng jauh nu modal aya boga duit kudu ngarising masyarakat ih ngadoa lah ngadoa hayang doa diijabah hoyong rek naros ieu urang lamun ngadoa tok cer apa doa urang dianjuk ku Allah langsung apa henteu mun urang ngadoa boga bebenangan teu kunaon lamun ngadoa teh teu geura diijabah kunaon lamun ngadoa teu geura hasil sebab urang mah lamun ngadoa sok asup ka wilayah Allah bahasana cek dina surat Ghafir ud'uni astajib lakum Allah marentahkeun cek Gusti ngadoa maraneh ka aing kabeh masalah ijabah Allah nu bakal ngaijabah nu mantak urang ngadoa loba teu geura diijabah ku Allah lantaran lamun ngadoa sok masuk ka wilayah Allah kakarak salat dua saminggu teu karasa bae eureun deui nyiar wiridan deui digawean saminggu teu karasa eureun deui soalna urang mah ngarep-ngarep buah bae buah mah ulah diarep-arep ibu kege bakal dipasihkeun ku Gusti Allah lamun dicontohan ku kula lamun aya jelema
ngadoa buahna di Arab eta bisa dikatakan polongo eta. Sebab kieu contohan orang kampung Jaringao di aya nusok melak cau aya mun melak cau langsung ditancepkeun apa di lobang heula, di lobang heula. Memeh di cauan sok diasupan naon, surubuk. Naon surubukna? Tai embe nu kaprah. Apakah langsung diasupkeun apa ditungguan heula supaya ulah panas? Ditungguan heula, menang 3 dinten eta cau ditancepkeun, disaeur. Beres ditancepkeun, lamun aya orang kampung Jaringao melak cau begitu ditancepkeun di amparan sajadah ditungguan buahna disebut polongo moal. Atuh ja eta kaharti. Buah mah ulah di Arab kege cau mah bakal hasil, kege cau mah bakal keluar. Lamun cau geus keluar aya nupang bagusna, aya nupang gorengna. Nupang bagusna disebutna naon eta? Seuhang. Diangseuhkeun ka kiai pantes moal, diangseuhkeun ka palurah pantes moal, pantes. Nupang handapna naon nu goreng? Bu Titi diangseuhkeun ka kiai pantes moal, diangseuhkeun ka palurah pantes moal, moal. Jol aya bos di Jakarta, bos cau. Tujuanna rek nyandak naon? Ieu bos cau rek nyandak seuhang. Turuyan bakal kabawa eta naon? Bu Titi bakal kabawa, nu penting ulah lesot tina turuyan. Ulah lesot engke lamun eta seuhang kabawa, nu penting ulah. Mudah-mudahan para santri di dieu mah seueur para santrinya anu berjuang, anu marondok sing dihasilkeun ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Robbal. Hese kuari nyaran nu monok geus daharayangeun kabeh sakola bae HP pagede-gede, kuari loba kiai anu lieur. Aya ka santrina eta kiai ulah ngamekeun HP, aya kiai dipangimaman mau HP pan polongo eta. Aya di dieu kitu aya. Sarua bae jeung di gunung. Ka batur mah ulah ngamekeun HP eta kiai, aya dipangim ning cek urang. Eueuh di dieu mah eueuh. Nu adenya marorondokna sing hasil ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah. Amin ya Allah ya Robbal. Ngenu hade bah mun masantrenkeun anak nu hade kula inget kana dongeng aya anu masantren di hiji kiai. Eta kiaina elmuna luhur, ai santrina elmuna handap kene. Keur mondok teh eta kiaina lamun ditanya, kiai ieu tangkal manggah boga saha? Ceuk kiai atuh boga Allah. Ieu cenah tangkal kadu boga saha? Boga Allah. Terus ai santrina elmuna handap kene. Di kobongna lain ngaji kalah ngurusan kotok. Ieu santri asarek dipagan ngaji isuk-isuk ngurusan kotok, isuk-isuk ngurusan kotok. Dina hiji waktu jam 2 peuting ieu kiai kadatangan tamu. Reka pasar jauh aya ke kotok santri. Dipencit ku kiai jam 2 eta kotok santri, barang-barang disuguhkeun ka tamuna. Isuk-isuk jam 6 santri hudah ngaes nyaran kotok-kotokna eueuh. Horeng dipencit ku kiai. Sibuk santri. Ka mana kotok aing cek santri yo? Kusaha ieu? Jol kiai. Ulah loba omong ku ka haji keur peuting. We, main pencit bae mama. Pan eta teh meunang abdi, sibuk capek-capek ngurusan ti leuletik, main pencit bae. Eta teh boga abdi, lain boga maneh cek kiai, boga Allah. Atuh repe santri. Cek santri, oh kitu nya geus burung ai kitu mah urang siling gawean bae. Kabeneran ieu kiaina ngurusan embe. Tah, makana moal mah ka santri mah. Santri mah hebat ieu, meunang bae. Ngurusan embe. Datang ka jam 2 peuting neuk dahar eueuh nanaon.
aya ge embe kia birasa cek santri ieu ngeun dicokotna ku santri deugel bebe janadak ka haji nitah manggang embe waktu derbae turun santri kabeh jam 2 babacakan embe kiai panggedena ditungtun ku santri bareng-bareng diasakeun jam 2 datang ka Jagisuk jam 2 berang beres dohorek magan sorogan kiai embena hiji atuh ngamuk kiai weh cek kiai sal nyokot embe mama yo gagabah ka mana ieu embe yo jual santri mama hapunten embe keur wengi ku abdi dipencit we maneh ngalunjak ka kiai main pencit bae embe kakak eta embe kiai eta pamali eta lain nu kiai cek santri nu Allah kumaha cek ha anu Allah ngan ulah gede teuing dia mambe aing makotok atuh memangna ge moal mahi ngalawan santri mah santri memunang bae nya hadirin kaum muslimin rahimakumullah urang ngaos dina Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an 6.666 ayat di antara sekian banyak Al-Qur'an aya hiji surat nu dingaranan surat Al-Imran surat naon cenah ibu lain surat Ka Imron Al-Imran apal osok dibaca osok surat Al-Imran sok dibaca osok kira-kira kula merek ngetes ya pinteran bapak-bapak tapi pinteran ibu-ibu ya siap dites bu siap engke lamun abdi ngaos ku ibu teruskeun lamun ibu sanggup teruskeun berarti ciri ibu sok ngaderes siapnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan Bu ya. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Teu bisaeun di dieu mah. Telok ngaraji gitu. Ya Allah. Siap Bapak siap? Siap neruskan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin faza yadu'ul yatim wala ala ta'amil miskin fawailul allazina hum wayam. Pinteran saya tak? Pinteran ibu-ibu ku tamat tabat iyanan kulinan aro aital iya tuh dicek ibu-ibu aing ge. Pinteran bapak-bap. Aduh. Tah. Atuh dina surat Al-Imran. Kenapa ini surat dinamakan surat Al-Imran? Li'annaha mimbabi tasmiyati bi ismi juz'ihi itos janten alam cek santri tia masa bari ngadapang di kobong kiriman eueuh cek kolot ulah balik ismun yu ainal musamma mutlaqan halamuhu kajafarin wa hirnika wa qaranin wa adanin wa lahiki wa sadqamin wa halatin wa wasiki. Kelar jadi santri ngadapang bae bah peus ngadapang teh kiriman eueuh aya pengumuman naon ieu nyahuan bae ngan ulah harus cek sampai kertea innalillahi wa inna ilaihi blok teh santri ngajlok pada hartan salat subuh dak di mana kadang itu kudaria kadang itu hudang pangheulana padahal can salat subuh di mana ieu gigisik langsung hudang dihudangkeun santri kabeh langsung manehna si beungeut langsung ka warung nginaeun ka warung ieu nyahoan ngahutang cenah ka warung ngahutang. Assalamualaikum ka tukang warung. Aya naon cek tukang warung tumben isuk-isuk nanti kadenge kutu-kutu teh. Naon? Pengumuman.
terus sampurna kretek setengah terus gudai hiji sabar eta oh eta 10.000 mun hatur nuhun ya kek tos dohor padahal teuing diondang teuing moal dibawa eta kopi jengkopnan rokok anceleng-ancelengan atau sambil ngomong ke wey bismay eta kiai keluar nan bismay dak bisnis mait ka haji dihudangkeun santri kabeh titah ngopi ngeun sakebol ngopi mahna mangalamun diondang tamoal ieu bingung atuh lamun teu diondang hutang ieu urusan 10.000 datang ke jam 11 durutut aya motor tah diondang cek kiai santri santos dor urang sasarengan saya nyolakeun yes sek manehna ngeun pas leumpang ngalamun deui sabaraha ieu lamun 10.000 atuh impas mun 15.000 atuh boga untung goceng atuh lamun 7.000 mah balai urusan ieu nyolatkeun beres keluar dibuka amplop ditongen 5.000 atuh ngadongeak meupes ke yang sendal kabeh disepakan datang ka hareup aya aki-aki umur 70 tahun batuk ngakeh-keh kadenge ku si eta oke, dah biasana ieu lamun batuk geus kerep kieu sapengalaman aing paling jago saminggu ieu makana lamun batuk ulah kade ku santri didoakeun paeh ulah gagabah ya Allah hadirin kaum muslimin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala masihan informasi ka umat Islam anu berpegang teguh kana kitab suci Al-Qur'anul Karim naon informasi ti Allah melalui Al-Qur'an ayat 164 adalah bisa atau risalah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad manallahu alal mu'minina izba'asa fihim rasulam min anfusihim urang omean meung pengloba santri lamun ningali tata bahasa Al-Qur'an ieu ayat diawali dengan 2 adat penegasan hiji lam huruf qasam 2 qad huruf tahqiq ngisarahan bahwa umat Islam tidak boleh ragu dina hatena karena kebenaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi teras lapad qad asup kana fi'il madi lapad mana cek santri ida dakola qad fi'il madi yufidu tahqiq apabila qad asup kana fi'il madi maedahkeun nyata. Terus lapad mana menurut ilmu tasrif kaasupna bina mudhoaf wadgim limislae nahu ya jaiduk pupa paku pakul wasamihil mudhoafa teras kapayuna aya lapad Allah anu jadi fa'il tina lapad mana menurut Imam Sibaweh pakar ilmu nahu muridna Imam Khalil bin Ahmad lapad Allah atawa lafdzul jalalah dina kitab mutamimah disebutna a'raful ma'arif pang makrifat isi makrifat ieu lapad mana lamun dientengan ku ilmu ma'ani dina Johar Maknun disebutna majaj istiarah tabaiyah bil fi'li bi maknaan ama jadi ngasalkeun lapad teh kieu pamit lapad laqad manallahu ay wallahi laqad an'amallah demi Allah sungguh pasti Allah telah memberikan nikmat kepada siapakah Allah memberikan nikmat alal mukminin kepada orang-orang mukmin apa nikmat yang Allah berikan terhadap orang-orang mukmin izba'asa
fihim rasula, karena Allah parantos ngutus di tengah-tengah mukmin rasulan seorang rasul, rasulan seorang pesuruh, rasulan seorang utusan, rasulan seorang delegasi, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Lamun umat Islam memahami ayat secara tekstual saja, sementara menyimpulkan melalui Al-Imran ayat 164 bahwa diutusna Kangjeng Rasul ke alam dunia, diutusna Kangjeng Nabi ka muka bumi adalah an'ama yun'imu in'aman, nikmat yang sangat luar biasa. Geus ieu urang ayeuna keur nyukuran nih atas lahirna Kangjeng Rasul. Nikmat anu paling ageng, nikmat yang paling besar adalah wa huwa wujuduhu sallallahu alaihi wasallam, lahirna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat anu paling besar. Sok diaji ku para santri masalah ngaos kitab di jero kobong kelar. Maka mudah-mudahan anak-anak anu can masantren pasantren kan, amin. Bisi anu sakola mangga, tapi nu penting anak urang kudu bisa ngaji, amin ya Allah ya robbal. Ai santri magagah mun keur teu boga duit ke loba bae jalan. Aya santri kakarak istiqomah, jol aya jelema minta tulung, urang ulah ngomong teu bisa, bisa bae teu bisa ge. Nu penting menang rokok urusana. Isuk-isuk aya bapak-bapak datang kanu kiai, kiaina anyar keneh ngarokok ke kawalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeung kiai naon? Waduh, abah keur penting ngimpi. Ngimpi naon, Bah? Ngimpi dicekek ku bapak kolot. Tah, dirinya urang kudu gagah jadi kiai. Oh, oke. Eta lamun dicekek ku opak kolot gitu, eta kudu jarah, Bah. Oh, kudu jarahnya, kudu jarah. Pan teu bisa jarahna, jeung abdi dianter. Tah. Oh, hayu ja bisa dicekek deui, ke heula. Jarah kabagi 3. Jarah kabagi 3. Karak manggih cenah ulama. Ieu mah tahun 2014. Jarah kabagi 3. Maksudna kumaha? Aya paket murah. Tah, makanya kudu pinter ya. Aya paket sedang, terus aya paket mahal. Duh, nya kikituan nya. Nek mana hop mangga tah mah. Lamun paket murah, nu kumaha? Paket murah mah tuh hadoratna ge pendek. Atuh paket murah ngaranna ge Yasin sapotong. Oh, sapotong. Atuh ngaranna ge paket murah. Terus kulhu hiji. Dikir 12. Aduh, paket murah. Mun paket sedang, Yasina tamat. Mun paket sedang, kulhu 3, puji sedang, tawasul lumayan. Mun paket mahal, Yasin 3 kali. Ngaranna ge paket atuh mahal. Terus dikir panjang, tawasul lekoh, doa panjang. Mun paket murah sabaraha? 500. Makanya kudu pinter 500. Mun paket sedang 1 juta. Kieu na zaman kuari ieu nya jarah. Mun paket mahal 1,5 juta. Mangga tamah cek pamajikan, Kak, daripada dicekek mending keneh jokot teh paket murah ge. Dicokot paket murah, paket 500.000. Makanya kudu pinter jadi kiai. Berangkat urang kan jarah. Beda kan tabasuna ge paket murah mah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Illa hadratim Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tos beres ngaranna ge paket murah. Engke bisi kula hayang paket mahal bisa teu bisa panjang. Kumaha paket mahal? Kieu paket mahal mah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa. Ngaranna ge paket mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Paket
mahal. Dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah paket mahal, la ilaha illallah paket komplit, la ilaha illallah paket mahal. Gitu eta kudu bisa. Ieu mah geus balik begal tu kumaha teu bisa atupan urang garing. Kudu gagah politik. Siap? Siap. Mudah-mudahan sing hasil ilmu, amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasul pernah ngariung jeung para sahabat dina tafsir Ibnu Katsir karangan Syekh Ismail. Rasul ngariung jeung para sahabat. Ngan Rasul mamun ngariung resep jeung jalma miskin. Sebab lamun urang ngahiji jeung jalma kaya beda panas hate. Cek Rasul, man jalasa ma'al agniya jadahullahu hubbatun ya waraqbata fiha. Saha manusia anu hijian jeung jalma beunghar bakal tambah-tambah rasa resep kana dunia. Kakarak tatanggaan jeung nu kabeli kulkas belain diri rasaan, bener tak? Ngahijina jeung jalma miskin. Waman jalasa ma'al fuqara hasola lau sukru warido bikismatillahi ta'ala. Sajelema anu hijian jeung jalma miskin bakal timbul rasa syukur ka Allah. Tatanggaan jeung tatangga nu ngadahar lauk asin, urang ngadahar bandeng bakal timbul rasa syukur. Gusti kaula syukur deung-deungeun mah jeung lauk asin, kula mah jeung bandeng. Deung-deungeun mah lempang suku, kula mah boga sapeda. Deung-deungeun mah boga sapeda, kula mah boga motor, bakal timbul rasa syukur. Soalna dunya mah moal aya tungtungan. Aya hiji ustad kan boga motor, eta motor diusapan bae. Ku atoh boga motor teh boga sapeda. Ngeus boga sapeda boga motor. Saking atohna datang ka jadi sukrek dibawa keliling ka masyarakat supaya masyarakat nyaho ustad boga motor. Ngeun ku atoh-atohna der naik motor poho make calana. Ngeun make samping doang. Keliling di kebut pan ku angin nyingkap cek masyarakat. Herang kiai, cek kiai anyar. Horeng batur mah herang lain kana motor, kana naon? Ih, jelas amat Bapak mah. Ya Allah ya Rabb. Rasul ngariung jeung para sahabat. Cek Rasul, wahai para sahabat, saya ingin bertanya. Hei para sahabat, hamba yang paling mulia di hadapan Allah saha para sahabat? Salah sawiya sahabat ngajungkeun jawaban. Cek para sahabat, hai Rasul, hamba yang paling mulia adalah para malaikat. Sebab malaikat can pernah maksiat ka Allah, selalu ibadah. Cek Rasul, eta mah geus teu kudu diomongkeun. Berarti lain, Rasul lain. Maka jawaban sahabat ditolak ku Rasul. Maka hiji sahabat ngacungkeun jawaban, hai Rasul, hamba yang paling mulia dan istimewa di hadapan Allah adalah para nabi. Terus para nabi mendapatkan wahyu, eta mah geus teu aneh cek Rasul. Kenging wahyu langsung ti Allah sanajan mulia ge geus teu aneh. Maka sahabat anu katilu ngajawab, wahai baginda Rasul, hamba yang paling mulia di hadapan Allah adalah para sahabat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wasabikunal awwaluna minal muhajirin wal angsorin. Sahabat muhajirin dan sahabat angsorin radhiyallahu anhun waradu'an, eta sangat mulia. Kumaha cek Kangjeng, atuh pantes bae sahabat mah mulia ge, jeung kula panggih, jeung kula sasalaman, mukjizat nu kula ditampilkeun nempok, lain eta Rasul lain. Maka sepakat ieu sahabat yakni nyerahkeun jawaban ka Rasul. Cek Kangjeng Rasul dengekeun, hamba yang paling istimewa, hamba yang paling mulia adalah orang kampung Jaringan. Jeung kami can pernah berjabatan tangan, jeung kami can pernah diuk barang, mukjizat yang kami tampilkan belum pernah ningali. Tapi kasaksi sanajan orang kampung Jaringau can panggih jeung Kangjeng Rasul, belum pernah berjabatan tangan dengan Rasulullah, can pernah ngobrol jeung Kangjeng, bahkan can pernah panggih urang jeung para sahabat, jeung Kangjeng
jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun urang can kapendak, bahkan jeung Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani pun urang can kapanggih. Tapi kasaksi kacintaan orang kampung Jaringau ketika datang bulan Maulid, antusias rame-rame barang-barang, ngumpulkan tetangga, ngumpulkan masyarakat, ngumpulkan para ajengan, dihadiri oleh pemerintah. Maka hamba-hamba orang kampung Jaringau nu hadir kabeh di dia adalah hamba yang paling istimewa, yang sangat mulia di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Teruskeun gedekeun mulut terus. Kumaha lamun anu ngulahkeun mulut lawan ai mulut eta ngareah-ngeurah lahir Kangjeng Rasul. Rasul dilahirkeunna dinten naon Ibu? Ngalahirkeun nyeri apa henteu? Nyeri nyanyahwanan nyeri. Kumaneh malah laki. Ibu nyeri henteu? Nyeri. Pan eta lahir deui. Malah nyeri. Kumaha ceuk ibu-ibu palurah bahasana kieu geus tos ngalahirkeun teh? Ka kula mah geus teu hayang reuneuh deui. Kula mah geus teu hayang lahir deui. Teu kawawa jasa ka kula mah geus teu hayang reuneuh deui. Eta salaki ngadenge pamajikan geus teu hayang reuneuh deui. Kot ngalamun. Lamun pamajikan aing geus teu hayang reuneuh, berarti geus teu hayang di kitu ku urusan ieu. Atuh ngalamun salakina. Tah. Tapi ya menang 40 pemecen ha. Menang 40 mah sok ngoer deui bener teu? Ngoer teh ka salaki ngoer lalaunan sabarnya kelebana, bahkan ngoernya banyak. Sabari ngoer teh lalaunan, koer. Pan marah ieu lalaki. Ayeuna dia kuat-kuat ka aing. Atuh lalaunan bae. Henteu cenah aing mah ceuk majikan rek ngabejaan bae ka dia. Ngabejaan naon? Geus garing. Pan salaki marah, sabodok geus garing tah, geus tuhur tah, moal diwaluku di kuaing. Kak, cek ibu-ibu ulah kikituan. Sawah mah lamun teu diwaluku bongkor. Sawah mah kudu diwaluku, teu hayang. Dia ngomongna geus nyeri jasa, geus teu hayang reuneuh deui, ngomongna geus nyeri. Kak, pan harita makne ngomong kitu ge eta mah nyerina. Ai kuari pan kiwari mah kapapelemna ieu. Dijawab ku salakina, cek salakina oke, berakit-rakit kita ke hulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit ke waktu ngajuru, bersenang-senang waktu kiki dari ama diterus ke kiki tuan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terus keneh beneran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Aya hiji jawara urang ambil tina ieu hikmah. Ambil tina ieu hikmah. Ieu hiji jawara dongkap ka Imam Syibli. Ka saha dongkapna? Ka Imam Syibli. Tujuan jawara dongkap ka Imam Syibli teh menta jampe. Cek Imam Syibli jampe naon? Jampe nyandung lain. Jampe naon atuh cek Imam Syibli ente datang ka dieu. Jampe naon ieu? Supaya warung rame lain babari. Lamun hayang warung rame huru. Ke rame turun masyarakat kabeh. Lamun hayang warung rame. Atawa lamun warung reh hayang rame babari tah dagang kaset bae. Atuh pan rame ke ngamusik ba maneh nu meuli ge. Dotang dah. Barang datang teh hayang naon ente? Kula datang ke Imam Syibli. Tujuan kula rek minta jampe ke Imam Syibli. Jampe naon cek Imam Syibli? Kumaha carana malaikat anu ngajagaan pintu neraka supaya cium tangan ka kaula. Eta Imam Syibli kaget. Kakarak cek Imam Syibli aing anu minta jampe doang kieu ieu. Kunaon kitu ente? Yakin ente bakal asup ka neraka? Yakin kaula bakal asup ka neraka? Maka kula minta jampe ka Imam Syibli kumaha carana malaikat penjaga neraka supaya cium tangan ka kaula. Cek Imam Syibli carana kieu bae atuh ente loba istighfar. No. Dosa kula geus moal rebah di istighfaran. Naon ente tukang mabok itu cek Imam Syibli. Mabok mah geus teu kudu diomongkeun kula mah.
Naon ente tukang jinah kitu geus teu kudu diomongkeun perjinahan mah beak tatangga jeung dulur kukulang. Naon ente tukang ngabunuh geus ulah kudu diomongkeun datang kula ka dieu minta campe ka Imam Syibli wayahna kumacarana supaya malaikat penjaga raka cium tangan. Cek Imam Syibli kieu bae nya ente geura balik ka imah jampena dibere ku kula nu kahiji jalankeun ieu wasiat ti kula hiji datang ka jam 12 beuting ente geus ulah salat cek Imam Syibli ente mah tinggal ceurik bae anu kadua di mana ente maot engke wayahna wasiat ka keluarga ente hayang dikuburkeun deket kiai muhun balik jawara datang ka imah jam 12 beuting neng siap naon kakarek ceurik. Hah? Nyong ceurik ka naon? Neuk ceurik ira ke jam 12 deulekeun tuh. Siap anakna nyaksikeun bapa neuk ceurik. Barang diceurikeun palurah eta. Jam 12. Atuh nyong ceurik ka naon aing cek jawara. Duit aya. Sagala aya teu ceurik. Datang deui ka Imam Syibli. Teu bisa ceurik Imam Syibli. Kumaha ieu carana hayang bisa ceurik jam 12 cek Imam Syibli kieu bayangkeun pamajikan anjeun dirampok ku batur anjeun teu bisa ngalawan sehingga pamajikan anjeun binasa mohon baliklah ieu jawara datang ka jam 12 neng siap naon neng dirampok cek pamajikan bayangan dibayangkeun dirampok nah bayangana ketika dirampok dilawan ku jawara rampokna paeh kabeh atuh teu ceurik deui bae ja eleh ku aing piraku aing kudu eleh akhirna ieu jawara balik deui ka Imam Syibli cek ieu jawara Imam Syibli kula ampun teu bisa ceurik geura supaya ceurik kumaha Imam Syibli carana cek Imam Syibli kieu nu terakhir ieu mah ulah ka diri aing bosen kumaha bayangkeun ente ditinggalkeun ku indung bapa ketika indung anjeun maot bapa anjeun maot sateas-teasna hate manusia ketika ditinggal mati oleh orang tua yakin akan meneteskan air mata pulang eta jawara datang ka jam 12 ngaheuleng dibayangkeun indung bapana maot maka ceurik bercucuran air mata curik lila ait kalila eta jawara maut ketika maut maka wasiat akan dijalankan oleh keluarga bahwa ieu jawara rek dikuburkeun deket kiai dibawa ka kiai barat endong cek kiai barat endong aing mandong ka ditu bae ditolak dibawa ka belah timur ditolak berhubung sieun kaburu bau sepakat keluarga ieu dimakomkeun di si basisir di sisi laut antara makom jawara jeung makom Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani sekitar jarak 80 kilo datang ka peuting didongkapan ku malaikat cek malaikat ya anjeun tukang kancolah lain mohon saha nabi anjeun ceurik ilmu nageh ngeun ceurik doang kakarak manggih cek malaikat aing menanya jelema ceurik bae ieu saha nabi anjeun wah curik berhubung teu aya jawaban maka eksekusi ieu jawara masuk neraka maka ketika dipanggul ceurik anu eta kadangu ku Kangjeng Rasul langsung baginda Rasul turun stop ulah geura diasupkeun ka neraka kula hayang nanya saha ieu cek Kangjeng Rasul anu ceurik dipariksa ku Rasul ketika dipariksa ku Kangjeng Rasul ternyata pernah ngaguru ceurik ka Imam Syibli saha anjeun anu bin anu terus kumaha anjeun kula loba dosa terus datang ka Imam Syibli kumaha carana malaikat penjaga raka supaya cium tangan cek Imam Syibli kula tah ceurik Syibli turun anjeun turun Imam Syibli apakah ieu murid anjeun cek eta kiai lain oh ulah ngabohong kiai mah kiai ngabohong ja pamali aya kabatur kadang-kadang murudan itah gede aya mahna pangleutik nah ulah eta kiai mulo kitu kadang-kadang urunan kenceng aya kakamang kumangke bae oh polongo eta bisi anu kitu bisi doang hayu kenceng-kenceng ieu mah cenah ngadoakeun bae kos murudan beres kudu aku duit tah
Barang geus kitu akhirna diponis berhubung cerikna menang ulama, maka ieu jawara nu tadina rek diasupkeun ka neraka, maka diponis jadi ahli surga. Alhamdulillah. Gigik beseuri eta jawara. Cicek Imam Sibli dia makalah seuri, pan aing mah ditagih ceurik. Pan ieu masih di pintu neraka ieu. Maka akhirna keputusan diasupkeun ka neraka. Ketika dialungkan dia jawara cerik teureun-eureun tetesan air mata nu eta menang hikmah ka para ulama, menang ti Imam Sibli, menang cinta ka para wali, maka tetesan air mata nu eta bisa mademan seuneu api neraka sehingga tidak terasa ku jawara salamet ujung-ujung nama. Pikeun urang nu loba dosa, pikeun urang nu loba maksiat, ulah putus asa. Sieun teu bisa deukeut jeung Allah ulah. Saur Syekh Ahmad bin Abdul Karim yaitu dina sarah hikam anjeunna nyarioskeun kieu, ida waqa'a minka zanbun pala yakun sababan liyasika min husulil istiqomati ma'arobika faqad yakunu zalika akhirul zanbin kudiru alaika. Ida waqa'a minka zanbun, apabila anjeun ngalami hiji maksiat, apabila anjeun ngalami hiji dosa, apabila anjeun ngalami hiji kasalahan, pala yakun sababan liyasika, ulah putus asa. Sieun teu bisa deukeut jeung Allah ulah sieun teu ditarima ku Allah ulah. Boa-boa mah maksiat anu eta, doaraka anu eta, doaraka anu terakhir dilakukan ku urang sehingga makom derajat urang bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kesalahan urang, maksiat urang sing dihapus ku Gusti Allah. Nu selanjutnya ieu urang nyaritakeun hikayat. Ieu anu paling penting, anu terakhir bakal disampaikan ku kula adalah hikayat. Ari hikayat mah lain dongeng ibu. Ngan memeh nyaritakeun hikayat kaula rek nanya ka ibu-ibu, Rasul hadir apa tidak ibu? Nur Kangjeng Rasul hadir apa tidak? Syafaat Rasul menanti apa tidak? Sing yakin bahwa Rasul hadir. Lamun urang ngayakinkeun Kangjeng Rasul hadir, Rasul bakal hadir di tengah-tengah umat. Ieu pamenteun urang bakal dipandang ku Rasulullah dina qabdah anu katilu, bakal dipanggil ka surga melalui syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ieu aya syafaat, ieu aya hikayat. Ari hikayat mah yakin ngandung hikmah. Kunaon anu mantak hikayat ngandung hikmah lantaran kumpul talajum tilu perkara. Lamun hikayat kaluarna tina ayat Allah disebut asbab nuzul. Lamun hikayat kaluarna tina hadis disebutna asbab buru. Lamun hikayat kaluar tina kaul umah disebutna asbab nuktah. Ieu aya hikayat yakin ngandung hikmah. Beda jeung dongeng. Ai dongeng makan ngabobodo budak. Atuh makan kieu cek papa urang teh ceng. Hebel mah ceng aya kabayan, terus eta kabayan hayang ngaladaugan, terus naik ka luhur ceng eta kabayan geus datang ka luhur teu bisa turun tilu peuting di luhur kalapa bae. Terus jol anu ngalewat nginan dia kabayan pugu aya naik daugan teu bisa turun ku polongo cek masyarakat ai hayang bisa turun mah kabayan balik ka imah nyeun tara aja ngala awi tangan ke turun dia. Kapikir ku kabayan atuh kabayan balik ka imah. Datang ka imah eta kabayan ngala awi. Nyeuntar aja juru tanggeuhkeun. Ju naik harak turun jah heueuh cek kabayan ka harti mun kieu mah. Eta ngaranna dongeng. Ieu aya hikayat ibu. Kangjeng Rasul tos teu aya. Maka aya hikayat ieu di hiji kampung aya nu keur ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Keur ngayakeun peringatan Maulid Nabi aya jalma anu sangat miskin. Aya jalma anu sangat balangsak. Ieu jalma miskin contohan kuari mah hampura 1000 hampura contohna ieu jalma miskin teh dagang cendol. Cek padagang cendol teh ieu aya pesta naon rame-rame di hiji kampung Jaringau. Ieu teh acara naon ieu? Naros eta tukang cendol mun kuari mah narosna ka santri. Punten santri, ieu teh aya acara naon santri? Ieu rame-rame santri. Cek para santri mang, ieu teh keur ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Ain Maulid Nabi teh naon cek jalma eta balangsak teh ya? Maulid Nabi teh ngareurah lahir Kangjeng Rasul, malah mandar li ajli syafaah li ajli barokah. Tersirat dina hate jalma miskin, ngadoa ka Allah, cek jalma miskin Gusti.
Lamun kula menang milik nu rada gede, kula mah hayang ngayakeun peringatan Maulid Nabi sorangan bae. Maka doana ikhlas diijabah ku Allah, ieu menang duit, akhirna rek ngayakeun peringatan Maulid Nabi sorangan bae. Balanja ka pasar sorangan bae, masak ti isuk jeung pamajikan nyieun 100 besek, tujuan rek ngayakeun peringatan Maulid Nabi sorangan bae. Jam 4 nembe beres eta masak ibu. Barang beres masak teh tatangga jeung baraya diondang. Bahasa ngondangna teh cek jalma miskin jeung jalma balangsak, cek jukang cendol kieu bahasa ngondangna. Punten masyarakat, punten dengdengen, punten para tatangga, engkin ba'da isya dihaturan dongkap ka bumi abdi, abdi bade ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Eta masyarakat pro kontrak ibu, eta masyarakat goyah. Cek masyarakat dak sapira jalma miskin, sapira jalma balangsak tukang cendol rek ngayakeun Maulid Nabi, imana ge geus rubuh, paling ge urang diangsean cendol sa gelas ewang, ai mah geus moal kudu hadir cek eta masyarakat. Balik tukang cendol, beres isya eta besek disiapkeun bah. Ditungguan jam 9 can aya nu dongkap masyarakat hiji-hiji acan. Datang ka jam 10 teueuh nu dongkap hiji-hiji acan. Datang dugikeun ka jam 11, iya tukang cendol mariksa tatangga jeung baraya, kunaon eueuh nu datang. Barang dipariksa horeng tatangga jeung baraya, ustadna kalah ngoncian imah, tibatan nyumpona pangondang jalma miskin, tibatan nyumponan pangondang jalma balangsak. Malah ustadna ge aya anu ondangan muludan ka kampung anu se. Ieu tukang cendol ceurik ibu, ieu jalma balangsak meneteskan air mata. Ceuk eta jalma miskin besek dibariskeun di imah anu sangat reot, muludan duaan bae, peuting garukuk antara salaki jeung pamajikan ceurik. Cek tukang cendol teh assalamualaikum, terus tukang cendol jeung pamajikanna teu eureun-eureun meneteskan air mata. Abong hirup jadi jalma susah, abong hirup jadi jalma balangsak, niat hade eueuh nu percaya hiji-hiji aca. Maka datang ka jam 12 lewat 30 menit, patah ajabaan halihim, aya keanehan anu sangat luar biasa. Ketika tukang cendol mukakeun panto rumah, ternyata di payuneun rumah aya lalaki anu harebat, aya lalaki anu karasep, anu galadah, anu bercahaya, pangharupna anu hurung, eta mengucapkan uluk salam. Cek lalaki anu garaga, assalamualaikum. Dijawab ku tukang cendol, waalaikumsalam. Tukang cendol sedih campur bunga. Cek tukang cendol ieu teh saha geuning? Kula teu rumasa ngundang para habaib, kula teu rumasa ngundang para ajengan. Ieu teh saha? Ieu teh saha? Kami ngundang ge baraya jeung tatangga jeung ustad, diundang ku kami malah eueuh nu datang hiji-hiji acan. Abong jadi jalma miskin, abong jadi jalma miskin, abong jadi jalma balangsa. Dijawab ku nu pangkasepna, kami kadieu diutus ku Gusti Allah. Ti tadi anjeun ngagegero ngaran kami, ti tadi anjeun manggil-manggil ngaran kami dengan takdim dan bergetar hati. Lamun hayang nyaho anjeun teh kami saha, wallah anna Muhammadur Rasulullah, demi Allah kaula Muhammad utusan Allah, Rasul hadir ibu. Dina sarah tareh dicaritakeun, dina sarah hikayah dijelaskeun, ceuk Kangjeng Rasul, lamun umat ngagero-gero ngaran kami, lamun umat manggil-manggil ngaran kami secara takdim jeung bergetar hati, kami yakin bakal hadir di tengah-tengah umat. Ieu pamun teu umat bakal dipandang ku kami cek Rasulullah dina qabdah katilu, ngaran-ngaran orang kampung Jaringau, ngaran-ngaran anu maulidan akan terpangpang dina surgana Allah, sehingga urang sadayana lebet ka surga dipanggil oleh syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana anu kempel dina ieu panempatan, anu keur ngayakeun peringatan Maulid Nabi, teu aya harapan anu sejen, teu aya harapan anu diharapkeun ku urang, iwal ti hiji urang hayang sasarangan engke di poe kiamah bareng jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi
sakala de urang doakeun mudah-mudahan para penitia di ieu kampung sing diberikan kekuatan oleh Allah pikeun ngayakeun peringatan Maulid anu lebih besar. Aparatur pemerintah sadayana anu ngagaduhan pamaksudan masing-masing berkah ieu Maulid, berkah Al-Qur'an, mugi-mugi sing dihasilkeun ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hampura abi hampura sakitu anu kafihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.